kurang wudu ge lamun wudu zahir bae mah kieu-kieu bae tapi lamun dibarengan ku batin zahir urang wudu batin urang wudu zahir urang kekemu batin urang kekemu zahir urang teh kairung batin urang kairung zahir urang kabeungeut batin urang kabeungeut zahir urang kaleungeut jadi ketika urang beres wudu zahiron wa batinan engkena bakal sieup ka deuleuna itu kene salat zahir kos urang salat batin nu mangkat tanha anil fahsya'i wal munkar salat eta nyegah tina fahsya jeung munkar tapi kuari mah kan salat mah salat fahsya jeung munkarna henteu kacegah berarti can salat encan salat lamun ki haji salat tapi ngeridit kene encan salat hakikatna mah sebab teu tanha anil fahsya'i wal munkar namun ki haji salat tapi masih kene ngagulingkeun ngagunakeun duit bank encan salat kajen kumaha ge sebab bunnya bener-bener salat tanha anil fahsya'i wal munkar dan selanjutnya ialah orang kakarak datang ke zahir sehingga dibuktina na kuari boro-boro pamarentah urang ge kos kieu kene ndeu kira urang datang ka paeh teu urusan batin terus-terusan urang mah urusan nini bengking bae teh tadi teh silaturahmi ngudag nini dagang ngudag nini ngameteran sawah ngameteran nini ngaji urang mah hayang kapanggih jeung nini atuh sasarian nini nya gincuna gede jasa ngacai deui tah nini ya Allah ya Rabbi horenganan urang lamun dibuktikan geus ngomong Kangjeng Nabi mah lewat neuleuh bangke embe cek Kangjeng Nabi naon eta bangke embe nu bogana resepen teu kabangge ieu tuh urang mun dibere daek kahayang dunia eta kos bangke embe nu bogana ge bureun teh ka bangke urang kuari lamun budak-budak dunia berarti urang budak-budak bangke urang lamun teh dikitu-kitu moal jadi noriko urang mau noriko teh boh justru hayang dunia kabeja ku batur torikot boh murid dikumpulkeun sia nu sugihnya ayo sumbang atuh mama ieu insyaallah yang tarekat teh parugu kuari mah tarekat teh micina dunia nafsu jeung setan endahan ngagugulung nafsu jeung setan